Ah, apa tuh film action hulak? Apa? Anu raksasa hejo teh? Heeh. Apa mah di? Ternyata mun pas jadi geningan baju nama sarowe tapi celana mah henteu kumaha di. Anjing. Anger ya pertanyaan Bibi Ai. Please atuh Bi, ya lamun misalkan ayeuna hulak etanya pas jadina bajuna rabek jeung calanana, kaituna jadi lain film action. Ya guysnya. Jadina film pornografi. Teu meunang teh Bi. Ya guysnya. Ya ayo wae Bi aing anya. Paingan anya favorit teh Bibi aing mah lalajo film hulak. Meureun ngadagoan we meureun calanana rabek meureun. Kebayang anjir. Ya, hulak gunagani ya meureunan. Kurang teh sagede kokol mah meureunan. Hah, aya wae ieu. Batman Wonder Woman. Geus usum nu hajat deui bae nya brad ayeuna. Uguh ge anjir. Bingung ngaplopaneun anjir loba. Komo aceng mah brad anu bagian nauran. Eta brad Haji Rukandi anu hajat Sabtu isuk brad eta ngawinkeun tawa hajat nyunatan brad. Ngawinkeun anu bungsu anakna. Ini hajatna di awewe brad. Nu kitu teh ngaranna teh ngunduh mantu, ceng. Ngunduh mantu di hajatna di dieu. Paning di urang mah di dia susah sinyalnya brad. Naon situ jadi kana sinyal gini. Kumaha mun pas keur ngeleg brad. Tawa wipina parem mun make wipi. Nying. Ya, lain ngunduh ngadownload sih teh. Mun ngadownload rek tina aplikasi naon anjir kawin. Ieu pi omongeun deui saroceng, ampun teuing. Ngunduh mantu maksudna anjir. Ngunduh mantu teh mulung mantu lah. Kumaha atuh ngajelaskeun nya ieu. Nu puguh eta teu kudu make kuota. Nu puguh mah ceng. Iya ngobrol jeung si saroceng ieu. Masih mau dibosen brad ningali berandah tuh pinu ku si Lesti. Aya masalah naon sih? Otak ge baca atuh si teh aya maneh. Ya si Lesti teh ayeuna teh tersandung kasus anjir. Kasus pelanggaran hak cipta. Dituntut pan ayeuna si Lesti teh. Kosim atuh ieu bagian anu terjun ngadamekeun brad. Bisa naon di maneh? Atuh mah nya Kosim gitu loh anu idena selalu brilian teu bisa ngadamekeun nu kieu. Anjing, cik kumaha ngadamekeunna? Atuh da jari barudak leutiknya perebut hak cipta. Engke tenang Kosim brad, rek neangan sepatu bekas nu pamajikan loba hakna bagi ku Kosim ngaratong parasea wae. Nya Aing geus curiga cek aing moal balik. Hakan ku sia anjir, hak sepatu mah. Guysnya. Ya, saya teh maksudna hak cipta eta lagu ranting yang kering eta teh si Lesti teh disomasi eta dituntut kulantaran lagu ranting yang kering. Ngerti teh? oh karunya atuh rek kitu mah brad meni sarua sanasib jeung Kosim si Lesti. Sarua kumaha teh? Pan Kosim ge sarua dituntut ku pamajikan gara-gara kantong kering. Sarua cenah anjing. Caprakna si Kosim ampun teuing. Please Kos, beungeut anjir siga kane bogaring nya. Sia mah. Ese anjing ngobrol jeung si Kosim mah. Percuma panjang-panjang ya nya. Ya wae ya. Batman kasarung ya. Brad, nah hanya batur mun bobogohan sok nyekelan sirah awewena geuning. Teu nyahoan sarewo mah nya guys ya. Batak cek aing tong lela teuing jomblo teh situ. Maneh. Ye, lamun lalaki nyekel sirah awewena keur bobogohan, eta keur memastikan bahwa dina sirah awewena teh pakuan teh saremo. Nah, Maneh nyawa sorangan meureun. Awewe nu sirahna aya pakuan mah naon? oh. Eta teh awewe rempagnya, Brad.
kontak sirahna di Pakuan. Sia nu rempag mah anjing. Hese teh ngobrol jeung si Saremo ieu. Ya. Lamun awewe na sirahna aya Pakuan. Eta teh Kunti bah. Oh, emang kunti aya Pakuan gitu. Eta aing atuh. Aing ngecek dongeng. Can pernah aing bogohan jeung Kunti mah. Yang geus atung kemah urang nyobaan ah. Heeh, cobaan anjir kabogoh maneh bisa aya Pakuan ya gasnya. Na sirahna. Lain, Brad. Naon tuh? Heuh nyobaan bobogohan jeung kunti. Anjing. Boa bah. Parah aja Saremo ya. Hese anjir aing ngobrol jeung turup panci ya. Ampun teuing. Rempag anjir sirah. Iya kudu namanya di Pakuan mah sirahna. Kagok anjing. Bi, isuk ngilu ya? Mana? Ngadu bagong. Oh batur lah. Ah mau bisa isuk mah sibuk di imah mau bisa keluar imah pokona mah. Wah deh. Dibere roti kula tetangga meni loba pisan. Emang tetangga bibi gawe naon ini mere roti mulu teuing? Gawe di pabrik roti. Oh. Bisa minta tuh orangnya. Ya bisa tuh. Si. Ya, roti euy. Oh, tapi ku dijahitan heula roti na di kaputan geuning. Nah, Ih, kapan roti sobek? nye anger bi aing ya. Boe bah. Heeh, boga tetangga bawa ebah rajin marang bere jadi pagawean ku di kaputan heula geura. Kita kudu dikaput bi. Kita kudu dikaput. Eta roti sobek ngaranna hungkul. Ya, lain kudu dijahitan lain. Langsung ditegek we bisa bi. Ripuh anjing bi aing ya. Ampun teuing. Rempag-rempag teuing we bibi teh. Ah, ibu teh ganti skincare, tapi anu kasih awet ngorabae geuning naon mereknya nya? Gampang sebenarnya mah yang awet ngarama bi. Yang nyote. Ah, mah kata nya boneka geura kos baheula. Ngeten kan aing. Henteu ieu mah serius. Serius ieu mah. Ya, kieu. Cek ilmu kedokteran 5 liter sapoe cai herang. Rutin unggal poe diinum eta teh. Gitu. Dijamin bibi. Awet ngora pokona mah ngahiji jeung nini-nini mah. Geus nya. Aku tuh kasih ganti skincare-nya, ganti babaturan kitu wungkul. Tah eta cerdas euy. Ha bisa wae ieu cangkaleng. Cangkaleng. Diperhatikeun ku urang ya cengnya jelema zaman ayeuna ngarudag kaduniaan nepieun ka setengah edan. Parah anjir. Ari kamari mah ara lohok etanya Brad. Henteu ceng, baheula ge sarua. Baheula ge ngan teu ara redan jiga ayeuna. Udah kaduniaan. Nah jadi kana olohok ayeuna. Kapan ari kembang kadu mah olohok Brad. Nying. Maksudna ceng, lain kado ceng. Ieu urang keur lain keur ngabahas kado lain ceng. Ya, kaduniaan. Ngungudag dunia maksud deh. Lain kado durian lain. Parah saroceng ieu. Henteu teu olohok ceng. Anu palahak polohok mah di dinya nya beungetan si saroceng ieu nu palahak polohok mah. Nying. Niriut anjir ngobrol jeung saroceng. Hah bisa wae ieu ya serigala berbulu kelek ya.